Sunda. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta ngabereskeun jalan nu ngakibatkeun kamacetan di Jalan Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Tepatna di payuneun Sakolahan Aljabar. Anu tos ditempuh ku masyarakat satempat jalan eta teh kacida rusakna. Tapi ayeuna jalan eta nuju dibereskeun. Aya oge kendalana nyaeta ngakibatkeun kamacetan. Informasi salengkepna bade dilaporkan ku renceng abdi nyaeta Dina Ropita nu tos aya di Jalan Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Aya di Jalan Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Di dia abdi tos sareng Bapak Soekarno selaku hukuman. Persalahan itu hadapan di jalan Pabuaran. Kira-kira ngomongin waktu persalahan itu pada harapannya kepada jalan Harapannya sih supaya angka kecelakaan yang mereka rusak, ya kan, dan yang lubang yang alhamdulillah sekarang kan sudah rapi semuanya. Iya, ya, mulai kecelakaan ini kan dari motor, apa, sekolah, apa. Jadi kita sangat bersyukur yang pada saudaranya sangat terus yang kira-kira yang bisa yang sakituan biasa dilaporkan abdi Dina Ropita balik di studio. Hatur nuhun kangge Dina Ropita nu tos ngalaporkeun informasi langsung di Jalan Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Cekap sakitu informasi nu tiasa ku abdi sampaikeun. Abdi Ristiani Alamada Sapitri, pamit undur, pamit mungkur.